Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saena singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning ulang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabanungan tug dugikeun ka rengsena. Sugeng para wargi kawari menjadi baris maluruh naskahnya cerita Jawara ti Guha Siluman atau napi di Guha Mau pedaran Mang Dedi kebegat kuanji demang sana ragut natarun antawis gagak bodas ngalayanan Wirosada nya kumaha atuh lajengan sahan bakal asur jeung sahan bakal unggul langkung paus nama mangga urang sami Bandungan ku sedayana nanggung kahade hilap kana janela poho kana panto lali kana kunci wilujeng si gagak bodas nubruk ka Wirosada tapi kacida pisan mata kerana awak si gagak bodas ngajaul kaluhur berjeng ngalengak leungna teu mampu atuh nyabak awak Wirosada teu beda we kelas aya benteng ipis anu halangan kebut si gagak bodas terag-rag niban lemah lo korjat hudang deui napas ngaregak barang jeung kitu Wirosada atuh ngagedegkeun tanpa suku lobana 3 kali Kebli kolebat selong atuh harta luncat narajan siang sukuna nyamber kana beungeut si gagak bodas yung tolong cibot ciblem koyang turali coy Wirosada gagal sampangan ditakis ku leungeut si gagak bodas anu heuras lamun kurang-kurang narikat bisa ngadebut tapi untung Wirosada bisa ngajoralitkeun awakna datangna ngantung teu beda jiga ucing siapa setan alas mah anu hidup di leuweung aing mah di kota sia setan kota sia Wirosada tenimbalan tapi terus ngalengkahkeun suku lalaunan gerakanana heuras jeung kaku teu beda jiga robot keblik dampa suku kana tan karasa rada undir ku si gagak bodas dipelong berjeng iatna tur waspada gerakan Wirosada masta kalenyapan kana hate sabab ngandung kakuatan anu pohara sanggeus deukeut ka si gagak bodas sareng Wirosada eureun tapi teu kanyahoan leunggeun katuhunan nyamber kana beungeut si gagak bodas kolebat hiu si gagak bodas sarta mundur bari jeung usapan beungeut nganu karasa panas jeung nyautan ku Wirosada teu dipariris syalk sugudan narajan deui korebat siluak atuh kana tak-takna si gagak bodas si gagak bodas ngacengkang ka tukang blak nang karak bengkang tapi edas waktu arek dipindo deui ku Wirosada celengedeg si gagak bodas atuh harita nangtung sadar kana kaayaan menarikat ngagunakeun aji macan edan
Jelung-jelung loncatan kesit pisan. Ngurilingan Wirosada, ceneng ka tukang, ceneng ka hareup, kagigir, terus nguriling. Atuh lebah lieu Wirosada kawer. Kapaksa manehna bulak balik yang harapan musuh. Gulak-gilak berjeng ngarobah kuda-kudana. Wirosada waspada mehna narima serangan anu matak ngabahayakeun. Namun kurang-kurangna kesit punduk nak bisa kasabet ku musuh. Terus atuh leungeun si Gagak Bodas nyamar kana beuheung Wirosada. Tapi siap berat ditakis ku Wirosada, cilong si Gagak Bodas kegigir. Bari nyamberkeun ku kuda anu sareukeut kana walikat Wirosada. Geulak kapos, hiu kapos, teu aya anu keuna. Duana nak geus pahareup-hareup deui hanita teh. Gagak Bodas, berasa mati dua pasia, modar ena masia. Cek Wirosada ngaruntagkeun hati musuh, tapi Gagak Bodas telah ngagak siri, beungeut tambah kareng estunin pikasieun kawas anu kasurupan. Mun sombong si goblok, sia anu bakal modal guaing. Cek atuh harita, si Gagak Bodas nyarajang deui, dua leungeun tutbet nyabetan kana beungeut Wirosada. Antuk nama kur tarung meri ragot. Dua jago harita ngagunakeun ilmu andalan sewang-sewangan. Puguh we mata keung, sabab tingkero berjeng tutbet seli sabet estuning mata paur. Sok sia nabanguhan siya. Keluar si jadi sia. Cek si Gagak Bodas ditah ngaluarkeun si maksudna mah bedog. Atuh da mawa harita Wirosada ge. Sarepet atuh pada ngalugas bedog masing-masing. Miting gurilap ka tojo ku mata poe. Kacangnya hos ya. Bedong ngojong Cepat. Ngobrol segahina segahin tentukan bedong Cokot apa nerageran? Kodomang si Gagak Bodas bari jeung panon mah neuteup leungeun urupayap kana bedog anu tadi lesot. Sanggeus kakeupeuh atawa kacekal, cala gendeg atuh harita nangtung ajeg nyang hareup sapinuhna neutup kasih ka Wirosada. Wah, So, hayang nyaho. Tapi jangan goblok. Siap si Gagak Bodas narajang di dua lengan nyokal bedog but-but nyabetan kana beungeut ka Wirosada. Antuna keur tarung harita ragot. Dua bedog ting terang mata kelinu kadengena. Ting turicak atuh ngabijeukeun sedeung. Dina diaduna dua bedog. Bari jeung ngagunakeun andalanna masing-masing. Puguh we mata keung anu nempo. Sabab ting kelero jeung but-but ceuri sabat ku bedog estuning mata paur.
Sok. Grabeakeun pangawasa sia. Kurang aja sih dok. Sok teruskan. Kurang lebih menang sajam lamun seug diukur waktu mah. Tarungna antara Wirosada jeung si Gagak Bodas. Nya nu akhirna nu tarung teh ngendoran. Si Gagak Bodas ngerasa taak yang harapan Wirosada. Nu memang leuwih luhur penghabisana. Tungtuna si Gagak Bodas masupkeun bedog kana sarangkana. Ngerasa gimir meureunana. Nya kitu deui Wirosada ngasupkeun deui bedogna sabab musuh lemur teu moal bedog atawa teu make bedog. Yung harita si Gagak Bodas narajang ka Wirosada ngagunakeun gerakan gejah edan nyerang sabolong bentor we tapi matak ngabahayakeun. Aduh atuh Wirosada ngejat teu wani ngadah serangan musuh anu nekat. Bareng ganjeleng Wirosada si Gagak Bodas keleuweuh ngagero tarik pisan. Adeng parentas di si Gagak Bodas murkana anu geus rada sadar haita cungkeling hudang bulecet duana lumpat ti babaranting talabur ninggalkeun Wirosada anu ngajega. Horeng si mana horeng serangan si Gagak Bodas anu sakitu hebatna teh ngan sakadar keur ngalajokeun musuh ngarah aya waktu atawa jangka keur kabur atuh puguh Wirosada colohok sabab dina waktu anu ngasakicup musuhna geus ngiles teuing ka mana. Dua musuh dah lumpat sakalumpat lampet ninggalkeun dirina. Wirosada ngolohok, "Ketela ipis burih jago teh. Miyuni hayam kabiri kabecus ngan ukur kokotak. Diberi saku aing mah najam lumpat kena lak-lakana doge. Wah burung disusus ya. Heh, murkana Gagak Bodas rasakeun sia. Hiap." Wirosada lumpat tarik pisan musuh-musuhna anu dua anu kalabur. Tilu jago ting selamat ting berecet lumpat ting polebat kilat ngagunakeun ilmu nak sewang-sewangan. Nya anu akhirna tepi ka hiji pasir teu jauh ti leuweung tutupan. Rag murkana jeung si Gagak Bodas teu eureum. Duana ngahegak napasna teh bari jeung panon molong ka tukang hayang sidih ka musuhna cenah. Ngahangudag atawa henteu. Tapi tetela can aya tanda-tanda tembong kawan tu jauh pisan tinggalinana. Silaga, urang tele jajaten kumalamun geus kieu. Cek murkana bari jeung reng hapran
panon gular gilar kakenca kakatuhu katukang jeung kahar malah kaluhur gedik titenan. Bisi adina mudag kadirina. Ari Gagak Bodas ngadengi kekecapan murkana kindu. Urut malumat rumah sonda. Tapi kerungat-ungatur siasat. Sangkan hasil dewang. Murasada. Sabab namang. Luhur oi. Ari ilmu nama. Lain banjak-banjak. Tapi sumber saya. Aing Gagak Bodas. Musuh urang lawan pasti menang. Sadiakeun tambang. Urang berundang. Cek si Gagak Bodas. Bari nepak dada terus panon mah rada tereret neangan tempat nu sakira hade pikeun megat Rosada cenah. Nya sanggeus kitu mah duanana atuh kututang koteteng neangan bahan pitalieun anu liat nu alus. Kabeneran deh manggih ari susuan anu panjang jeung liat ditambah ku tambang anu dibabawa ku si Gagak Bodas. Terus duanana atuh ngatur-ngatur tempat penyumputan. Sedangkan ari tambang jeung ari teh geus dipasangkeun keur ngeurad ka Wirosada. Poe harita teh geus condong ka beulah kulon. Soratung geretrean di sanada mapaesan kaayaan halam harita. Hawar-hawar ti kajauhan kadenge sora satu anu cokorna opat kayaning domba jeung me. Jiga nama deket ka pilemburan lebah dinya teh. Jiga geus kitu kuduna. Wirosada sore eta ulu kena ku apes. Kurang ati-ati jeung taliti tak ulu. Kurang hati-hati jeung waspada tur teu iatna manehna melatang melumpat di tepi kalebah anu megat jojeratan gancang pisan tapi koleba kebu ragrag mikeun kang ngagebut tari pisan sabab sukuna kaeura bikin cakatufu barang rek gurinjal hudang siau Coba aya nampilingan kana paripisan jeung aya luncak ka tukang kerawak lengan Wirosada ditewak rap ditalian atuh sakumaha jago oge kaayaan kitu mah teu bisa walakaya dina waktu anu singkat Wirosada geus diboromot haga pisan suku dibakutek dina dampar suku tumpikeun kana tuur lengan tidak pigilan tepikeun kana siku atuh puguh we Wirosada teh bisa walakaya ukur panune culang cileung huntuk kakarot jeung napas anu ngagegak. Satana likik sia dasar manusia burung kurang ajar ajen teh wani ku jalan kieu likik sia likik cek Wirosada gagelandang. Ieu mah urang licik goblok. Tapi aing anu pinter sia anu melegug. Modar ieu mah sia. Moal aya anu nulungan ka sia. Cuk si Gagak Bodas kacerot geduhan beungit Wirosada. Atuh harita si Gagak Bodas jeung murkana ngarasa bungah ku hasil pagaweanana anu mucekil. Atuh Wirosada beuki keheulin. Tapi teu nemba deui cicing we. Digeuleuh atuh lanceukna Wirosada nu katelah murkana. Ngadeuketan kana ka Wirosada. Pertak sidahna diteke umurkana. Setan sia. Cek aing naon sia godog ngaletakan liang waduk si Purwa. Puh sia karasa ku tulang burung sia. Puh. Alah dasar goblok sia mah Wirosada. Cek aing naon sia.
Gagap. Oh. Maha ke dari dagak ya. Arek dipencit ayo atau digantung ayo. Cek Murkana nanya bangun gunggir pisan. Paroman marah mai. Kadengen aku Rosada mata ngajelekit kana hate. Sabab lancirnya benar-benar geus bejat ingetanana. Urang bawa kemana teh? Urang bawa ke Gunung Samung. Mau lagu dibawa ke Gunung Samung. Urang siksa na. Di itu. Halo. Bawa kumari bukan na. Lamun perlu mah. Gusur. Ya tapi kulit ayah usul ya kumaha lamun sinajagurkeun Wirapati jeung si Kalasurya. Mun barat urang geus sageur teu naon najan rek dikulub oge. Memang kudu dilarah si Wirasada teh. Ulang menang biru-biru. Alus gitu ge. Ayo, urang bawa kalung. Tapi di mana aya si Kalasurya jeung Wirapati? Sia nyaho ada enggak? Tempat daro? Cek si Gagak bodas bari jengeut pamurkana. Nu hanya ka teu nyaho tanyakeun ka si Gero tah. Ka si Wirasada. Ayo. Geul. Urang tanya gua ini. Wirasada. Di mana aya si Kalasurya anu geus jadi mau? Kudu si Wirapati. Jawab sia. Jawab sia. Dagor siya aing. Wantong melotot siya aing. Siya. Jawab. Goblok. Cek Murkana bari jengeut kan adikna nyatana Wirasada. Daek teu daek atuh hade tapok Wirasada. Jawab sia. Sok mesin agung belajar oge dibeungkeut ku tali liat goblok sia. Sok bijiekeun sia. Pangabutuh sia teh. Gerak bisa menggatkeun tutut acan. Yeh. Kantun sia gagah. Waduh. Kagagahan dipake. Ngaletakan liang cadu. Pura. Tuduhkeun sia. Kodok. Tuduhkeun. Di mana sia? Balad aing si Kalasurya jeung Wirapati. Guru. Si Wirapati di sisi walungan. Di sisi walungan? Ya, nu bareto kungsi dipake tarung marebutkeun Nyi Sutira. Sedangkan si Kalasurya ayahnya di leuweung anyar. Teu jauh ti Guhamang. Begitu. Jawabna Wirasada tegas. Ngabejakeun Kalasurya jeung Wirapati geus rebah wujud jadi maung. Syukur lagi di bawah. Berkada. Kira tuh ada syukur ya Kang. Di sini pun kau orang nah benar atau hantu tete. Cucunguran si setan kita. Tanya di koi. Sok tanya di. Wirasada. Anu, bener siya ngomong. Wirapati di mana siya? Sangusnya jadi mau. Jauh dari si Kalasurya di mana nih? Sangusnya jadi mau. Jawab. Piraku tak percaya ka aing. Wirapati aing ge di sisi walungan. Nu bareto kungsi dipake gelut merebutkeun Nyi Sutira. Sedangkan Kalasurya ayana di leuweung anyar teu jauh ti Guhamang. Dah gitu. Wah, sarua tuh ngomong lagi tuh mah. Berkada. Gus yuk urang dadangan ayeuna. Maneh kudu nuduhkeun eta dua maung. Sabab eta balat aing kudu balik deui pada wujud anu asli. Lamun mameh geus sanggup ngobadahan dicacang sia ku budak aing. Sanggeus kitu mah kawan terbadi catur. Bring arinit ngajujug ka hiji wahangan. Nu ditungguan ku maung kajajaden. Nusanya nama Wirapati Wirasada. Anu sanya nama eta teh Wirapati.
Sedangkan Wirosada ragajang dipangkulo kulancekna nyatana kumurkana. Kalayan tak iring ku si Gagak Bodas anu teu weleh waspada tu iatna. Bisi Wirosada ngamuk terus kabur. Di sarada dibarengan ku ngaguruh cai wahangan estuning matak maringkat bupun mangsa alam maju kabulit atawa maju kasule jauh hante burung cunuk anggang hante burung datang. Akhirna si Gagak Bodas jeung Murkana tarepi kagujugjug sorat cai wahangan kadengina beseah ngaguruh raguanana eureun sisi wahangan pisan. Wirosada anu diborogod can diecageun ku Murkana ngagoler weh dina jukut. Mana si mau urang tidak? Gau dibet betul. Si Gagak Bodas tumanya bari jeung rateret. Samemeh dijawab ku Wirosada pucung hul ayam maung. Bijil tina rungkun saliara. Kur atu disada sama barahakai. Atu puguh Murkana meninggal con bakat luas. Banget bias. Dalam bener om suara sadar. Jadi mana Murkana? Kudu si aja. Dah mana kan. Sidak kali hoy. Orang tanya, nu bener. Cek si Gagak Bodas terus ragu payan kaeta maung. Ditutup meh ku Wirosada kata Murkana. Tapi es kuning mata kacina kagetna. Sakadang maung teh jadi burung khas galak. Glor disada mata paur. Cilung-cilung luncatan kesit nakaranan. Ngaluncatan rungkun-rungkun anraitik. Seraug kahareupeun Murkana. Langsung nubruk beri ngagaur. Ukuna anu sareukeut nyabot kana buheung. Cilung Murkana luncat beri ngadoro. Oh, bola. Agak keluar. Ya tepus. Sabetan maung teh teukeuna Murkana ngagorentelkeun awak kana teu si Gagak Bodas. Tapi sagala maung teh jigan edan. Terus nubruk jeung ngarontokan ka Murkana. Atuh Murkana beri kokocakan beri jeung lumpat kana itu kaliu. Nyingkahan panarajang eta maung. Lila-kulila masih Gagak Bodas watirin gancang ngebutkeun ikatna. Terbut atuh hari tak mau terubuh. Terus gegauran bari panon murawan kasih Gagak Bodas. Coba siya, berapa di? Lama siya ayaw balik dari kawujud anu asli. Kudu nurut siya kana sa kabe omongan ay. Ngadsadog siya. Cek si Gagak Bodas bari molotot. Etela sakadang maung teh nurut. Terus dipak beri jeung gegerem. Wirosada. Beng gegerem umbaran. Kumaha carana siya. Sangkan si Wirapati balik deui kana wujud anu bener anu asli. Beng jalan ke siya. Kuring mah teu bisa ngubaran. Sabab bangna jadi maung teh lain pagawean kuring. Tapi salahna sorangan anu bisa ngubaran Iwati Panjiruyung anu ngajarkeun eta ilmu siluman maung ka manehna. Jawabna Wirosada tegas. Wah, bohong siya. Aing siya tu percaya. Hayo umaran goblok. Lamun teu ngagugu dicacang siya. Hah? Sok, laksanakeun. Sarepet si Gagak Bodas ngalugas bedog. Sesipet ngagulap katujuh ku mata poe sore. Nampok itu atuh ngajenghok teh lain Wirosada bae.
Tapi sakadang mau anu keur ngadap bonga gaul di sada. Sakila cilem luncat ngarontok ka si Gagak Bodas. Atuh pugus si Gagak Bodas jadi nafsu. Siok larajang ka sakadang mau nusa turun ngedor atuh harita. Tarung ragot pisan, bedog ngalawan suku kuku-kuku mau anu sareke. But es kuning mata kawang. Nya anu akhirna si Maung kajajaden anu dingaranan Wirabanyu. Kapaksa kudu ngaku eleh. Sabab ilmu Gagak Bodas lain lawan-lawan. Turungbong sakadang Maung Wirabanyu kabur. Terus ngebus kana rungkun teu bijil deui. Eta meong ninggalkeun tempat si Gagak Bodas colohok ke tempat anu disurang ku eta Maung anu jajaruanana Wirapati. Wah, ngamun geus naon anu teu digilabah. Cek si Gagak Bodas manehna ngarasa bingung, teu ngarti kenapa ngolah eta Maung. Kalau heula we atuh Kang lah. Urang depungan kala Surya. Suga we manehna mah moal galak itu. Sina cager hiji-hijieun mah. Cek Murkana harita bere jeungeuteuk ka si Gagak Bodas. Ayo. Pan bae anu bukeun cager mah. Ulah dipaksa. Kalawan teu panjang mikir. Brawe mariang deui. Wirosada ragayang dipanggul ku Murkana. Ngajub-jub kapilungan anu cicingan ku Maung Surya Kala. Di jalan harita keneh, ditabdi genangan ku serato ngedet anu reang di sarada, etuni mata keung jeung mata sieun. Lalampahan si Gagak Bodas jeung Murkana anu ngamanggul Wirosada. Di jalanan teu dicatur, urang kocapkeun geus tepi we. Harita teh Murkana geus ngecageun Wirosada. Ari si Gagak Bodas ngebedega nulak cangkeng. Panon narateret kasebeudeurning eta liudeun. Muka cidak matak betahna. Naon sababna betah? Lantaran tangkal kai teh boh gedena boh jangkungna. Estuni ngerampak dasa umur. Bana kalau Surya. Dah bener gitu lagi ya. Bener. Sekala Surya cicing lagi dia. Ngaranna Dilani jadi Surya Kala. Pepe, Berwan, sugan ayah di wewengkon ieu. Cek Wirosada harita teh. Bari ngagoler ka wantu. Awak nyandang tatali. Harita keneh si Gagak Bodas jeung Murkana ting gorowok ting keuleuh ngagerwan ka Surya Kala. Mau kajajaden teh. Tekung silila. Mangsa cekap waktu cukup. Cag para pamirsa, yuk carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana nah datang moal tah meong jajaruanana kala Surya teh. Insyaallah enjing bagian anu ka-88 urang Bandungan di Lemang satur acara anu sarua. Atur nuhun kumaha piperhatosan bijing ngabandungan acara nu salajengna nyatana acara hariput haririung peuting teh. Samantawis lujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.